Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daung deui sareng mangking ce alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui muhun. Satacana ieu dipedar cariosna sim kuring nuhunkeun nya nu tos laik mohon komen sareng serna mohon mugia sarehat sadayana nya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun karena di Bandar Bangkong muhun. Kumaha atuh ieu lajengna cariosna mangga urang kawitan. Dina hiji waktu isuk-isuk gunung-gunung di sakuriling dayeuh Bandung bet semu anu diharudum ku halimun munggah maklak bodas estu mata kuas ngahudang rasa urang padesaan narik resmi nuker tani ciri wanci bakal nyiji cacandran bakal turun hujan isukna meneran poe Jumaah sinar surya bat melempem surem lir nu kadeseh jajaten ku mega nuker digjaya sakti manggulang mangguling beki lila mega beki mendung mani ngadingding hideung katumiri nuker nutug leuwih bet jiga sutra palangi cek nu bohong mah majarkeun taraje bidadari nuker marandi tekungsi lila ger we hujan meni ngagebret gelap meni dordar beki lila hujan beki gede kawas menang nyicikeun ti langit tukang tani asa sugih mukti panyawa saruka bunga lantaran entas katiga banget meni harengheng nong toreng ayeuna turun hujan meni ngagebret turug-turug poe Jumaah majarkeun teh sok ngecrek tuluy temahna mata kuas kanu nyarawah matak sugih nu tarani isuk-isukna sawah-sawah ngaralemplang cayarayan maplak ngagarnyas mata kuas lamun ningali lir dina gambar walungan butbat caraah sasatoan semunu saruka bunga jangkrik meni nyicrik bancet meni recet bangkong meni ngongkong manuk-manuk disarada bari ngaricis jangjangna urang kampung meni ngabrul maranggul pacul urang desa Riab lunta marakaya makayakeun anak deungeun anu jadi tatali tineng kocapkeun di kampung Cijawura desa Buah Batu aya 2 jelema sosobatan dalit pisan layeut paheuleuyeut heuyeuk leungeun suka seri sakapeurih anu hiji ngaranna Karnadi nu hiji deui Marjum tea ari nu jadi tatali hirupna 2 jelema rada minculak ti batur lantaran
mumul macul senggah nyawa tungtungna neangan hiji pakasaban anu tanpa modal sakadar we tanaga sarta lalindek nyaeta tukang ngalah bangkong muhunnya gak ngalah bangkong cenanya eta bangkong ku marehna teh dijual ka babah anu aya di dayeuh. Ari Karnadi asal muasal urang dayeuh tadina jadi tukang ngored di palataran sakoramenak ku lantaran saban poe ngadenge barudak sakola cacarita atuh teu wudu oge Karnadi bisa basa lemes saeutik-eutikeun bisa ngareka carita malah bisa nurutan letong menak sagala. Lila-lila Karnadi dilepas dina pagaweanana sarta tuluy kalunta-lunta ka Cijaura sogok amrok jeung marjum tukang ngalabanggong bangkong sarta nyobat dalit tungtungna Karnadi ngabuniaga di Cijaura nepi ka anak baranaha. Ari deg-degan Karnadi pendek gede DDP kulitna hideung kuleuheu beungeutna garicu ceuk nu bohong mah garicuna meuni sagede-gede muncang cenah panonna bolotot irungna demes tungtung irungna namru halisna pitak sabelah sungut narubak bibirna karandol untuna baradag deui celina rubak meh satengah sirahna turug-turug anak lempang sok kepoh jeung rada deog deui pendekna hese we bangsana kagoreng patutan di alam dunia muhunnya. Ieu mah ari watekna Karnadi sok wani kanu tepuguh ngajujur nafsu hayang kanu layak lain layak mi asih lain nu tanding tapi monggohing manusia atau sanajan nyucud goreng patut tuna pangabisa sok rajeun we aya momonesna teh nya kitu deui Karnadi jaba ti bisa ngabeberes carita tapi ogae bisa ngahariring calakan kana guguritaan nya teu wudu oge sorana teh rada ngeunaheun muhunnya kitu euy Karnadi teh. Muhunnya oi jum oi cek Karnadi bari ngalulukut di harudum samping woi engke mah kawasna euy urang mah geus meujeuhna euy wangantor hayu lantaran euy hujan teh geus gede ieu mah mantap nya nya biasa urang bae mah di mana-mana ieu nama yeuh turun hujan geus waktuna nya urang ngantor yeuh ayeuna mah maklum deuleuy da kantorna ge kantor aclok dewek mah listrik patlot jeung tas euy kahade pohonya ari listrik jeung patlot teh nu dimaksud ku Karnadi nyaeta obor itek paranti neungeul bisi manggih oray atawa belut jeung karinjang paranti wadah bangkong. Ari marjum geus
geus tabah kana carita-carita kana kitu teh mohonnya. Edas euy dewek mah geus prak deui dewek teh euy. Penting teh geus ngimpi deui euy, jom ngimpi deui. Cek Karnadi nuluykeun carita bari semu aya nu dilamun. Ngimpi naon atuh di maneh teh euy? Ngimpi eta eun bae euy, biasa. Gandeng atuh euy bisa pamajikan dewek deuleu. Gandeng eun. Cek Karnadi bari luak liuk bari ngalieukan pamajina ka pamajikanna. Ngimpi nyan dewek teh euy. Baku sia mah, baku. Cek Nyi Usni pamajikan Karnadi mulak malik belum hui. Geus ngimpi-ngimpikeun nyandung maneh mah. Da nyaho lah kuring mah nyaho. Nyan teh nyandung sia teh. Nah, aya manusia teh taboga teuing rarasaan sia. Teu nalipak maneh ieu. Nyatu sore henteu isuk apan maneh teh. Jeung ieu parabanan maneh teh reuay deuleu. Hayo we palai ngawayu sia mah. Urus tunjung ari nu goreng teh heug sopak deui. Naon ieu teh bakuna teh euy? Cek Karnadi bari mendeleng. Danyan teh deuleu euy. Nyantok deuleu lain nyandung. Dewek mah yeuh inget bae kana usaha euy. Nyaeta ngabelaan sia jeung anak pamajikan deuleu jeung maneh. Datang kaimpikeun teh deuleu euy, disantok bangkong deuleu. Jeung pikir bae atuh kumaneh. Piraku euy, jelema nu sakieu susahna hayang make mikir nyandung atuh euy. Ayo jum euy, urang balang siar deuleu. Geus waktuna euy balang siar ayeuna mah. Ari si Marjum geus nyaho yen nyan teh nyandung lantaran Karnadi bisa pinter nyarita yen manehna hayang nyandung kanu geulis. Nanya, aduh, hayang nyandung nanya, aduh. Kira-kira pukul 6 pas sore, waktu hujan masih ngaririncik letik. Karnadi jeung Marjum arindit saringkil purungkal puringkil sajajalan Karnadi ngacawis nyarita tebeak-beak nyaritakeun maksudna hayang nyandung. Jum euy tuh gerak deuleu atuh euy ku si laing tenjo euy tenjo tuh aya naon euy. Cek Karnadi bari lungak longok kana kotakan. Tuh deuleu euy si Haji Sorad pamajikanna mah euy meni opat euy garulis kabeh euy. Turug-turug barudak keneh teh euy nya. Peak dewe teh euy. Dewek ke deuleu kabita euy kabita. Komo kamari mah euy basa manehna indit kadayeuh pan pamajikanna deuleu euy nu opat dibawa kabeh nya euy nya anehnya. Jeung deui euy legegna teh lir Ratu Astina wae euy diiring ku pawaranganna nya aneh euy Haji Sirod teh euy. Ari mah si laing mah itu mah Haji Sirod atuh. Ari si laing mah pan Karnadi beda atuh euy jeung martabatna oge beda. Cek Marjum bari ucas acos ngoncoran kotakan. Si laing mah naon bedana deuleu euy. Naon bedana? Cek Karnadi bari newak bangkong. Itu jelema deuleu dewek nya sarua jelema malah dewek mah yeuh menang ora deuleu ti Haji Sirod teh euy menang ora
Sapedah eta we maneh mah beunghar euy. Matak naon atuh euy, nu miskin ge bisa nyandung kanu geulis. Bisa euy, nyandung mah deuleu. Ari ngalamun teh maneh teh euy, ulah sok luhur teuing atuh, mata kasihku ku nu Maha Suci atuh. Kardi cek Cimarejum bari ngasupkeun bangkong kana karinjang. Yeuh dengekeun atuh di, dengekeun. Urang mah tukang bangkong, cahakna oge yeuh. Dina bangkong be tetep atuh moal aya menyatna. Wah, naha sia mah? Ai nu Maha Suci sikuan deuleu euy cara urang. Ih, ari jadi jelema mah yeuh. Ulah sok tumarima ku hiji pagawean atuh euy. Ih, pagawean nu hina bae ge kan bae. Tapi kudu ikhtiar deuleu euy, kudu ikhtiar. Neangan gantina dan teu hina ieuh atuh. Tah eta atuh euy nu disebutna maju teh euy. Eta nu disebut maju teh. Marjum tengah jawab deui. Lantaran nyaho yen Karnadi sok embung eleh nyaritana mohon cenanya Papa Karnadi. Sanggeus Karnadi jeung Marjum cukul bebenangana karinjang nu sakitu gedena matet pisan ku bangkong hejo. Tuluy marulang ka imahna hatena galumbira pisan mohon ya bandar bangkong. Mohon ieu mah yeuh. Isukna eta bangkong tuluy we kumaranehna dijual ka pasar. Kitu bae saterusna kahirupan eta dua jelema nya teu wudu we aya meusan hirupna keur bojona teh lamun dibandingkeun jeung usum katiga ngan atuh ari Karnadi teuing ku salingkuh lamun menang F150 teh ka pamajikanna mah sok dibikeun 075 we. Nu satengah deui sok disumputkeun dina pinggir kerepusna meuni metet ku duit kertas nu saperak. Kulantaran kitu eta kerepus tara dilaan atawa ditinggalkeun paeh hirup jeung kerepus malah ana cacarita jeung pamajikanna oge. Sok we tetanggahan da sieun murag kerepusna mohon cengcelenganna cenanya dina kerepus. Si panggil ku majikan bener. Mohon bilih bade nyobian gitu tah. Simpenna we nya dina kerepus. Mohon dina kerepus cenanya mohon. Urang tunda heula kaayaan Karnadi kocapkeun di desa Cigereleng sakiduleun dayeuh Bandung aya hiji wastana Masura pada melanna tani teu wudu oge cukup sawahna lega reuay dombana loba mundingna di Cigereleng mah meunang disebutkeun jelema pangjegudna. Masura kagungan putra istri ngan hiji-hijina wastana Nawangsi nan katelahna Awang tapi sok dieus-eus we ku salerea oge da surup atuh kana tangtung ninggang kana rupa salira nalenjang pangaruhna loba nu lanjung kulitna hejo carulang perbawana matak malang rambut hidung galing muntang matak hayang pulang anting
lambe berem semu galing matang hayang gugulung mohon cenanya gitu. Waos bodas socana curelek bulet mata geget mata geget nunele waos bodas tadi gusar pendekna di cegereleng mah bentangna pisan. Dina hiji mangsa euis awang balanja ka pasar daye diiring ku bujangna awewe. Ari balanjana teu sabaraha loba balanjana sakitu mah dicegereleng oge bisa ngan atuh dasar eta bae hiji randa anu keur meujeun nangora kawengku ku semu teu nginjem sieup taksiran balanja ka pasar dayeuh soteh minangka ngiderkeun prohramana mohon cenanya randa cenanya mohon euis awang randa euis mohon orang Cigereleng Bandung cenanya mohon nya euis euis awang nganggo paranggo anu kenging milih nyurupna oge menit teu anggeus ku setengah jam nganggo rasukan batik Paris nu ngangkang carang pananganana ka tembong ngagelempeng koneng sabuk model ayeuna ngajebak rubak ngarah tembong lengkah angkeng deui nganggo sinjang kebat kopi susu. Meni jiga kareueut selopna jengke buludru berem sampean koneng katempelan sinar berem meni jiga nyacas bodas kulubat kolebat celak kana delman lamun seug bantal delman bisa nyarita kieu meureun pok-pokan nana teh aduh bagja pohara euy ieu aing bat dicalikan ku euis awang nyaranda deui aduh menepolan kieu euy nuhun euis nuhun aduh dicalikan teh aduh meneh hayang sadedinten we kan bae kuranda ieu euy gitu cenanya aduh ya mah ya Nyi inem gandekna euis awang diukna ngarendeng jeung kusir meni nyedak-nyedak bae diukna jeung rada deui kusirna ganteng pisan mohon cenah aduh teu kacaritakeun di jalan euis awang geus datang ka pasar sarta kabeneran karena di jeung Marjum aya keur di pasar ngajual daganganana barang euis awang turun dina delman kok karena di colohog mencrong meni mata simeuteun heran nenjo ka gelisan euis awang wah itu di euy tingali tuh dulu euy naon si laing euy meni kitu pisan cek enjum bari nepak sikana di naon atuh si laing teh euy meni colohok kitu euy wih geuningan euy wih kulisnya euy wah kakaraeun ieu dewek menang bidadari euy mantap bener euy karena di jongjon we bengong ditanya ku enjum kitu teh meni teu kadenge-dengeun wah di euy tuh nulun naon atuh si laing teh euy aduh meni teu beja-beja pisan ka dewek manggih naon si laing teh euy
karena di kakara inget bari nunjuk nuduhkeun ka eta awewe. Cing Jum euy, tuh deuleu euy, pangninjokeun anu turun dina delman teh saha nya euy. Jelema lain euy. Jelema lain euy di itu tuh. Meuni golis pisan kitu nya, meuni demplu euy. Wah, randa itu mah euy sugan euy. Cek Cemar Jum bari neuleuh eta awewe. Wih, di pogo bae itu mah jelema. Jeung saran teu salah deui euy. Itu teh awewe itu teh. Heueuh eta awewe deuleu ditaksir ku dewek mah euy. Widadari eta teh deuleu nu kakara turun ti sawarga euy. Cek kanadi sarta tepetot-petot nenjo urut eus asupna eus awang. Deuleu euy. Untung teman poe aya namanya jeung hayang jadi salakina dewek teh euy. Boga pamajikan nu sakitu geulisna mah wah. Tapi bener euy, jigana mah randa eta teh euy. Randa, aduh, meuni sakitu peungkeurna nya euy nya, Jum, peungkeur deuleu euy. Wah, tetenjoan dewek maneh meureun, jeung tetenjoan dewek mah beda eta mah. Jeung lumbah bae atuh, kawas awewe nu sejen deuleu. Jeung teu leuwih-leuwih teuing eta mah euy, teu leuwih-leuwih teuing sarua we jeung nu di imah. Yah, maneh mah euy, tang tumpikeun si laing mah tuh kitu yeuh. Sia mah mata sia teh bolotot oge euy, teu nenjo sewe mah. Yeuh, dewek mah dadak sakola bae euy. Sakala bae neuleuh awewe nu sakieu panggalitukna teh euy. Jadi jika ditoropong dina sarta karumisan teh euy, dewek mah kajen teuing umur ge euy dikurangan 5 tahun we euy nya. Asal bisa tah hayang nyandung deuleu euy kana bieu. Hayang nyandung euy, teu kuat yeuh dewek mah. Aduh ieu mah. Aduh punten aya. Punten aya. Di sanajan eta awewe teh yeuh. Henteu leuwih ti biasa bae, tapi yeuh ari si laing rek nyandung mah dicandung jauh tina layak eta teh jeung lain bae deui. Tapi dewek mah yeuh teu weleh-weleh mangherankeun euy ka maneh teh lantaran si laing keukeuh hayang nyandung. Naon atuh ari sababna nyandung teh euy, jeung kudu aya pakeunana deui. Kapan ari si laing mah yeuh teu beda deuleu jeung dewek. Anak ranghap nyatu sore henteu isuk. Ngan eta we dina waktu ayeuna nyijih teh sok aya we meueusan. Kapan ari waktu usum katiga mah euy si laing ge karasa atuh dahar oge sampeu atawa jagong minangka sanguna jeung tampulana mah deui dahar ge bongborosan deui. Tampulana pisan mah wah ngongkrong euy. Anak menireang harayangeun dahar. Cik atuh kumaha yeuh jalana pangna si laing hayang nyandung teh euy. Kumaha tah? Dengekeun yeuh dewek mah terumasa deuleu euy. Ari sandang pangan mah euy kacida kurangna dewek mah euy. Taksiran bae yeuh cohakna mah kana neangan dahareun teh euy. Tapi yeuh ari kana neangan jalan pakeun nyandung mah deuleu leuwih pinter dewek teh batan si laing. Jeung deui euy ari pangkat dewek mah yeuh teu kudu neangan dahareun pakeun anak pamajikan deuleu euy. Nya kudu dibere deuleu dewek mah ti awewe. Hatina kudu ngeret deuleu ka awewe teh, kudu ngeret euy. Kudu ngeret deuleu. Kudu ngeret. Cek anjum bari semu bari seuri ngagik-gik sarta nyekelan kulit beteungna lantaran ngeunah seuri teuing. Yeuh
lain aku maham rarasaan maneh atuh. Nah rarasaan teh maneh teh pamaget gitu anu ngalempereng koneng maneh teh tetep dedegan pangadegna ih yeuh ari katanya aku dewek mah yeuh si laing teh deuleu teu beda jeung bangkong hideung anu karadak teh ya beungeut teh sateh ih sing nalipak maneh atuh kardi si enjom nyarita kitu teh teweleng kai seserian Cipanona mandi Rambisa. Ingat dulu ingat hari nyarita teh temenang kana luar tina garis kasopanan dulu oi si laing hayang nyaho yo manusia mah dulu oi teu tergantung tina rupa dulu tapi tergantung tina akalna dulu kahayangna deui waktosna seep waduh mohon waktosna cenanya kabujeng seep mohon hapuntenna wae mohon kasadayana insyaallah karena di Bandar Bangkong tiasa dilajengkeun deui dina seri anu salajengna mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.